Selamat datang di channel Cimuncang 06. Selamat menonton. Tuh, bisa berarti itu. Alah, sia. Ini kan jam 7, euy. Iya, euy. Sekedeng deui keberangan yang aja. Siap-siap lah. Bu, bisa keberangan. Kopiah di mana, euy? Hah, Cek, jam kopiah tuh, Cek, euy. Oh, atunya rari pisan ieu teh ieu tah kopiahna. Nah, atuh. Nah, euy ganteng euy. Murah si barudak kabur aduh mau nanyakeun sepeda. Baru tahun. Nice. Mang, ka dieu lah, Mang. Oke, brother. Naon, Mang? Ka mana, Mang? Awas, Mang ngaji wayah kieu. Asa tinggal di dieu orang ngopi heula. Dieu lah. Ada siapa yang apa? Bae atuh bari isin we. Ya sok, Mang eta. Cak cali. Sok cali. Nah, gorengan tempe. Itu naon, Mang? Eta goreng baut. Goreng bau. Ieu masih ga usus Kawasaki. Eta urus rantai biasa. Iya, kopina tah. Oli kobok Mang Nah, ieu Mang. kopi Da oli yang bergadang. Nah, aja ieu kerabing aja. Mohon. Handet keneh teh. Awas Mang panas kena tiupan Mang. Tiupan lah. Eta caosna. Ieu sanes nun. Ayeuna naon? Ieu eta usus hayam Mang dibeulikeun. Aji kecap. Gitu. Ieu aya anda. Kieu siapa nya? Mang, ari Mang damang henteu. Alhamdulillah, cager. Udah sengklek utang. Lain eta kaos. Alah, sia. Astagfirullahaladzim. Rusuh kumaha Mang ngangen eta? Ieu teh rek ngaos. Terus Udang sare Udang abi sare. teh. Cigana apa balik ieu ieu mah ieu. sanes sigana eta memang babalik atuh Mang. Lain kacana nu tibalik mah ji gerak ka rumah. Itu kan teh tren 2020 hiji kitu patut teh Mang. Teu sing aslina ieu mah rek ngaji balik. Mang malongkeun Mang. Kucing ge marolong. Nya Tong moro-moro ning aing jelema Mang kucing ge malongkeun aneheun. Kucing ge araeun da bodi dinya mah. Kitu Oh hayang pais baut. Kangen bayi bau ya. Pas bapak lapar mana? Atuh sok kana pieu lah bayi lah. Pek mana eta mah? Ridho orang. Ayo wae si Mang. Salah. Ek heula nya. Ka mana? Ngaji heula. Eta setkeun heula. Mending ge. Ai mang calageur di dieu. Hah? Alhamdulillah. Nah, bakeur ngasongkeun nu kieu atuh ieu mah parabot motor hungkul. Ada abi mah ngopina nu kieu da pemain tebus kabeh atuh. Ngeri ieu mah. Bener ngeri. Sok cobian mah. Moal. Mun tadi kapak ya. Moal. Bakal. Moal. Mampu keneh meuli gehu ge. Moal. Oh, kurus. Moal. Hei mang ya. Angkat heula. Gitu mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. kieu nya jelema teh. Aing ku anehnya aya jelema model kitu. Aduh, Teu ngarti. Baju pabalik. Om di Ciamis aya model kitu om. Aduh eta mah geus keterlaluan.
Dinyerahkan lemur aja lemah nu gitu di lemur ieu deh. Parah. Pan baju dibalik ya, Wak. Otaknya pasti dibalik, Wak. Anjing. Lain, dinyerahkan lemur terus ka tukang. Anjing. Saya makan ya, Wak. Lain intinya lebih seklek tinu tadi ya tuh. Ya aing lain beusi. Diulian mal balik. Aduh, anjing. Era. Belum sayur makan batur. Pamali kan jam Geus ngomongkeun batur ngira-ngira di dinya sorangan kayak gitu geuningan. Tarang aing berai. lain itu teh karena teh naon Masa lagi bang, ayo pakai kopiah Ada orang Aduh, aing jadi kebeluan-beluan. Kita ngomongin batur malah balik. Eta mah beakeun opi lebar euy. oh eta urang ieu we keureun aya we Kami mah untuk atas caroplok hiji oke doang. Kami mah di pageran itu. aduh Nah, cocok yang di bener eta cocok jadi ieu teh nambah kuat Kamu yang orang. Aduh, aing jadi jadi tepok Oh, jadi kaberangan atau enggak kadari ya gitu kan gimana di luar Aya si Mang itu euy. Anu basa teh ngadeukeutkeun urang jeung Sineng Indah. Keur naon euy? Serangan di ditu. Sampeurkeun Sampeurkeun. Mang, keur naon di dieu Mang? Serangan? beuring ngaos Oh, ngaos. Ingat teu arah raya kamarana. terus atuh kita nya arui duka canda Kela. Ieu mah nu basa eta Mang nu ngajodokeun abi jeung Neneng Indahnya. Heeh. Nah, kemana Neneng Indahna? Kan biasana duaan. Pasiga siki salah ka ditu ka dieu teh. Sugan teh jeung di dinya ulin wae. Henteu. Pas harita we anu ku Mang dikenalkeun teh eta hungkul. Tapi da dari cek beja macana. Mana teh di pasantrenkeun. Pas eta mun cek indungna teh. Pesantren? Heeh. Oh, pesantren? Heeh. Bohong dirinya mah, bohong. Ih, asli Mang. Asli ge Mang. Abi mah teu ngabohong. Oh, supaya orang-orang ada ketan dirinya bari dipindah. Lain kitu. Asli. Mana mah ada mau apa perasaan orang anak kumaha? Lain kitu Mang. Lain kitu. Simpe. Urang mah ulin di leutik. Segede beunang ku batur. Kumaha teh aing? Ya urang mah Mang. Eta we hungkul. Da ulin teh da baheula mah. Da terang abi ge. Allah. Lain kitu Mang. Ya ku abinya dijelaskeun. Kieu. Baik hari tahun hungkul we pas kumang dikenalkeun geus sakitu. Bilih salah sangka da ada ge apal manehna di mana. Becek bejamanya kitu teh menang informasi mah di pasantrenkeun nya geus we bae nama ge balik deui ting ka Mang meureunna ting ka abi bae we abi mah Tong loba alasan dirinya mah. di asli nama emang Mang ge bogoh ka Neneng saatah eta ngaranna teh Neneng Indah bogoh Pisan. emang ya abi mah teu terangna naon asugan teh emang teh bogoh we basa harita teh ngenalkeun teh
Main soal kubogoh-bogoh nah tapi orang mah sengaja tidak detik ketika gede. Tapi naon buktina beunang ku batur nyeri hati. Ada abi kudu kumaha gitu. Asugan teh sakulinya kumang we. Dan teu ulin-ulin jeung abi. Kelak arek mang saha ngaranna can apa lebih mah? Pangkeun. Nami Abi Jidan. Abi wace Tayang nyaho aing. sarua aing ah. Udah abi gitu terang. Tapi kelak kan tiletik jeung Jidan. Tah pas di babarengan dinya pernah tuh ngobrol-ngobrol tentang mana naik pesantren. Tapi Kang pas gede mah cenah rek mah santri sih dah. Ya, katakanlah kamu yang nuduh ke abi mah teu apal naon. Dedegang kisah ku aing ngeblog. Mau ngegalak udah tak apal dewek teh. Urang apa? Nyalpun ke urang atuh. Hampura itu. Urang ge enak teuing di mana manehna. Atuh geus we enak mah. Urang baikan we. Atuh sudah hampura we enak mah. Nah, Dia enggak? Dia siap. balik Ke mana? balik enak. Heeh. Mau takbiran. Kita atuh salin heula langsung ge takbiran urang mah. Hah? Tong nuduh wae ka urang sana urang jeung Sineng Indah. Maneh teh. Mun bae. Hampura. Dang ke gitu. Oh jodoh mah balik deui ka maneh. Biasanya kieu teh ge. Kunaon ieu? Weh, nah, ieu. Alus bajuna euy. Terus ya. Ieu. Ai gayana alas ya. Hai. Alas ya. Si manteng malong. Ir. Di mana? Nah, dibalik atuh. Dibalik koplok dibalik aing Koplok. urang sare tadi Koplok sia. Balikeun lah ah. bager oge gini ngabeja teh. Terus si beja hitang di ditu poho deui ka ditu. Atuh. Sing ek sugan mah. Di ditu babatur era teh. Babatur. Heeh, tunggu sieun urang balik heula we lah. Kamar tadi. Geus atuh, ana urang marek balik karek salin heula. Urang marek takbiran ah. Urang ge erek. Itu mah beri balikeun lah baju urang gitu. Itu ya. Heeh. Mana jalan ka ditu aing teh. Ayo. Der, geus disalin ana mah haneut make jaket. Tapi na pada bae lah. Nah, takbiran we ka jero lah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu